Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kendi ngalogat kitab Al-Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Tanbihun dhohiru kalamihim ari dhohir kalamna ulama eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta yustarotu disyaratkeun lidorbi pikeun neungel sobi naon tamamul asiroti sampurna 10 tahun lakin kola tetapi nangada usaha aswaemuri Imam Aswaemuri innahu kana lapad innahu sanyana itu sobi eta yudrobu ditenggel itu sobi bi asnaiha dina tengah-tengahna itu asiroh wasohaha sareng nyohehkeun kana itu kaul kana itu kaul kola Aswaemuri saha al Isnawi Imam Isnawi wajah zama sareng ngamistikeun bihi kana itu kaul saha Ibnul Mukri wahwa sareng ari itu kaul eta adzohiru anu dzohir anu nemrah li anahu karana sanyana itu asnaiha eta madonnatul bulugi tempat sangkaanana baleg wa muqtadoma sareng ari anu dipastikeun ku perkara pil majmu'i anu tetep itu madina kitab al majmu' eta anatamija sanyana hideng wahdahu halna wungkul itu tamyiz eta layak pite cukup itu tamyiz pil amri dina marentah bala buda balik teu meunang henteu eta misti ma'ahu sartana itu amar minas sabai tina 7 tahun wa qala sareng ngadauh Ibnu Rib'ah fil kifayati dina kitab al kifayah innahu sanyana itu kaul ma fil majmu eta al masyhuru anu dimasyhurkeun wa ahsanu ma sareng ari pangalusna perkara kila anu dicaritakeun itu ma bihadit tamyiji dina batasanana hideng eta ayasiro jadi saha atiplu budak bihai suyakulu kalawan sakira-kira tuang itu tiplu wahdau halna sorangan itu tiplu wayasrobu sareng nginum itu tiplu wahdahu halna sorangan itu tiplu wayastanji sareng susuci itu tiplu wahdau halna sorangan itu tiplu wapi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat wapi riwayati Abi Dauda sareng eta tetep dina riwayatna Abi Daud anna nabiya ari lapad anna nabiya sanyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta suila ditaros itu nabi mata yusolli asobiyu mata yusolli iraha salat saha asobiyu budak kola ngadauh kangjeng Nabi ida aripa di mana-mana apal itu sobi sima lahu kana leungeun belah kencana itu sobi min yaminihi tina leungeun belah katuhuna itu sobi kola ngadauh saha Adzamiri Imam Adzamiri wal muradu sareng ari anu dimaksud eta ida aropa di mana-mana apal itu sobi makana perkara ya duru anu ngamadaratkeun itu mahu ka itu sobi wa ma sareng kana perkara yanfa'u anu ngamangpaatkeun itu mahu ka itu sobi qala ngadauh Imam Nawawi fil majmu'i dina kitab al majmu' wal amru sareng ari marentah wa dorbu sareng neungel eta wajibani anu wajib duanana alal wali kawali aban eta bapa kana ayana itu wali au jidan atawa aki au wasian atawa jalma anu diwasiatan au qayyiman atawa jalma anu ngurus min jihatil qadi halna tetep di jihad penghulu wapil muhimmati sareng eta tetep dina kitab al muhimmat wal multaqitu ari lapan al multaqitu ari jalma anu nimu budak
wa malikur rokiki sareng jalma anu ngamilik abid tapi maknal abi tetep tina maknana bapa wa kada sareng etanya kitu sapertikeun multakid al maudu'u ari jalma anu dititipkeun wal musta'iru sareng jalma anu nginjem wa nahwuhuma sareng bangsana itu maudu sareng musta'ir kola ngada usaha atau bari imam atau bari wala yuktasoru sareng henteu diringkes itu amar ala mujarrodi sigotihi kana mujarrod kana wungkul segatna itu amar bala buda balik teu meunang henteu eta misti ma'ahu sartana itu amar minat tahdidi tina ngaweweleh wa qala sareng ngadau Imam Nawawi fi Raudhati dina kitab Raudhah yajibu wajib alal aba ka pirang-pirang bapa wal ummahati sareng ka pirang-pirang ibuna naon taklimu auladihim mapatahan ka pirang-pirang budakna itu nu kabeh atau harota kana susuci wassolata sareng kana salat wasaroia sareng kana pirang-pirang syariat wala kodoa sareng teu wajib kodo eta maujud alal haidi ka istri anu haid awin nupasai atawa ka istri anu nipas ida toharota di mana-mana suci itu haid sareng nupasa wahal yahrumu sareng naha haram itu kodo alaihi maka itu haid sareng nupasa ayukrohu atau dimakruhkeun itu kodo wajhani ari jawaban eta dua jalan asohu huma ari pangsoheh itu wajhani eta asani kawal anu kadua wala alal majnuni sareng teu wajib kodo ka jalma anu gelo wa mugma alaihi sareng ka jalma anu sakalor ida afaqo di mana-mana cager itu majnun sareng mugma alaih li hadisin karena hadis rupi al qalamu an salasatin rupi'a diangkat naon al qalamu qalam an salasatin tilu jalma anis sobi ti budak hatta yablugo nepi ka baleg itu sobi wa anin naimi sareng ti jalma anu sare hatta yastaiqodo nepi ka hudang itu naim wa anil majnuni sareng ti jalma anu gelo hatta ya beroa nepi ka cager itu majnun pawaroda tuluy kawarid naon anasu nas pil majnuni dina mertelakeun jalma anu gelo wa kisah sareng dikiaskeun alaihi ka itu majnun naon saha kuluman saban-saban jalma zala anu ilang naon akluhu akalna itu man bisa babin kalawan sabab yu'dharu anu diuduran naon bihi itu sabab walau zalat sareng lamun ilang naon hadihil asbabu ieu pirang-pirang sabab al maniatu anu nyegah itu asbab min wujubi sholati tina wajibna sholat wa qada bako sareng nyata tetep minal wakti tina waktu naon qadru takbiratin ukuran maca takbiratul ihram pa aksaru tuluy leuwih loba wajabat mangka wajib naon as-sholatu sholat li anal qadro karena sanyana ukuran aladi anu ya ta'ala kucumantel bihi kana itu ladi naon al ijabu ngawajibkeun eta yastawi akur bihi dina itu ladi naon qadru rokaatin ukuran sarokaat wadunaha sareng salianti itu rokaat
wayajibu sareng wajib naon adzuhru salat lohor ma'al asri sarta salat asar biidroki qadri zamanit takbiratin ku sabab manggihan ukuran waktu takbiratul ihram akhir waktil asri dina akhir waktu salat asar. Wayajibu sareng wajib naon al maghribu salat maghrib ma'al isya'i sarta salat isya biidroki dzalika ku sabab manggihan itu qadra zamanit takbiratin waktal isya'i dina akhiro waktil isya'i dina akhir waktu salat isya litihadi waktai dhuhri karena sahiji na dua waktu nyatana salat lohor wal asri sareng salat asar wa waktayil maghribi sareng dua waktu salat maghrib wal isya'i sareng isya pil udri dina udurna papi doruroti mangka eta tetep dina waktu madarat aula ari anu utama wayustarotu sareng disyaratkeun lil wujubi pikeun wajibna salat naon ayah luwa kudu kosong saha asah sujalma minal mawani tina anu nyegah qadra toharoti dina ukuranana susuci wa sholati sareng salat bi akhopi ma kalawan pang enteng-enteng na rakaat yuzzi'u anu nyukupkeun itu ma karakaataini sapertikeun dua rakaat pi sholatil musafiri dina salat jalma anu nyaba tanbihun wallahu a'lam bishawab.